ngareunah hirup di lembur mah tuh sawah boga balong gede tapi balong yang sawana gitu bisa pokoknya ngatu genah hirup di lembur mah is ciri heran panon ngan di lembur teh kieu hirup di lembur teh sepi rek neangan cimok aduh gue di dieu mah kur aya nini kira aku rek ngabegeran ini ayeuna balad-balad di luar kota kira rauh sepi we lah kesel we lapar ieu teh jangan dengan kejo jangan sampul naon kae lah mah gudeng sang gawe terus bos aing dipecat kudu ka mana tuh ieu bari mungkin aduh kumaha ieu zaman ayeuna mah segala teh hirup teh duit sebenarnya kesituan kan uang lebih manis daripada madu segala ayeuna kudu duit kunaon kudu segala kudu duit cing kunaon sih teh tadi hirup ke duit anger beri gemuk pakai duit beri hamba petunjuk ya Allah aku lain kayak doa balik ke iman dengan sana urak mana gitu ya jadi terbuka urakan aing mau data ieu iya gitunya arah menang buat listrik mau kasih bayar listrik di mana biasa katanya pakai warung kelistrikannya enggak mana tuhnya setenempuan liang belut itu tadi lempang wenges 3 kilometer pai galengan telepon kuliahnya itu gitu duh teman-temannya mungkin penyebabnya kurang temagi-magi biasa iya menurut ahli dari London cuma di negeri tropis mah hayang mangiliang teh di kesudut nyalain ke sudut kemiringan sudut 18 derajat dan suhu airnya teh 20 derajat terus di air yang mengalir lo aya batu salah itu tadi jangan ini mah banyak ada air mengalir batu apangnya ya coba coba tiis suhu 33 derajat miringan 18 derajat cocok yang belut fix kecasan menang belut listrik sebenarnya tapi menurut para limbon cina lamun hayang bebenang kudu make jampe di jampean. Bismillahirrahmanirrahim.
cing kawrut anu kirut ngalabelut dinu urut abarang kanang sing menang abarang katak sing ngadangkak ieu belut kudu beunang yang bawa dahar biji push beunang sia First blood. You have slain an enemy. Killing hanap dia goblok mentong bayi warna nya atuh turun unstoppable. Monster kill. Godlike. Legendary. Double kill. Ya berdua untuk sarang dia. Mana karena ada dia. murah Terus naon? murah banget atuh banyak murah dinosaurus Dia belutan. ayo loba Naon? Orai urang mana? menurut penerawangan dari Jaka Sembung ya mah itu yang belut ini pas diurakan kurang deh Belut nanahaun ai maneh di dia. belut Belut naon? belutnya sebangsa ning belut sidat itu apa sidat apa belut Geunah teh belut teh. mana Hah? jadi asalkan ya Boleh geunah mah dihakan. Ya sakan nu dihakan udah malah geunah. apa pikirannya Terus menang kan? bisa nih ke tadi Apa musik laku nanahaun hari mana? Cik nu ka dieu. ke Ai bawah mana hidung tuh ya. Musik belut nu kieu. Heeh, amih menang naon? apa namanya belut listrik belut listrik Parah kan pakai casan teh penghantar listrik jadi kita tertarik Parah umur-umuran ku jelema ya musik belut make anu kieu patut. kapan belut mah udah alana belut listrik jadi kudu make eta penghantar listrik kapan terbatasan teh yang urang kolot budak teh Lamun menang urang eta mantanya aya nu 20 juta. Di Hah? dapur bingung udah gimana sebelah tuh. aya nu make genset anu 240 watt Urang mah daripada nangan belut belut mending nangan Pikachu. 1000 poho. kita ceritain ku mah Pikachu juga mana kita jual. Sok atuh tuluikeun eta maksudna cing menang ya. Kade menang orai naga dia loban orai naga. kapan yang belum nah sana itu bos Ya mana lah. Mangihan sidang set mangkat. Pas lagi hutang aja mangkat. Hah? Lagi hutang. hutang Heeh. masyarakat mana Sayap acan udah gua. oh Pengangguran. tuh Mentangnya bajaan itu aya nu nanyakeun gitu. Si Iwo. Iwo nanyakeun nya. ibok beke ya menang seburit itu balik
dar baju hujan. Nah, film motor kecur balik ah. Nah, ini kopi sabaraha? 25. Nyamet. Anyuk. Nganyuk lah. Anyuk wae aing enggak bayar atuh. Lebaran haji. Balanya ujung balanya we. 2.500. Bahasa itu sabaraha? 7.000. 7. Oke lah lebaran haji. Bayar tong Si mau. kudu bayar lah karena itu lah karunya. Wah, sebedar dia mah. Dari sare ngasaung euy ah. Nah, gue jeung nah nih. Bersare beusna euy. Ah. Yeuh tempat geunaheun euy. Sare ah. Dan we mimpi jeung cimok nu halus. Saep aing sajauh-jauh wes ka ditu mah wes ka dieu mah aing lamun teu butuh ya mah mun teu butuh moal aing neangan saep ka capek-capek jelema eta diteangan ka ditu ka pagi cenah aing mun nepi ka pegat babetkeun dari di jarian pasti saep saep jelema teh ngarewakeun pisan batu. Aing dah mun teu mayar berekeun diwadalkeun ku aing buta hejo. Ku aing ku geus saep ka malorana. Tapi da leutik teuing aing ketan. Ora digedean belah ku aing. Iya paksa aing saep mah. Bodoh ku aing. Lalu apa ini? Mau kemana kau tua? Kamu mau ke mana? Aku dari planet lain. Jahat, kau harus kumusnahkan. Saatnya berubah. Bukan kembali untuk membela kebenaran. Untuk membisu mencari kedamaian, menggenggam semangat yang tak padam. Ikuti langkah hasratku, telah kubulapkan selamatkan berpacu mengejar cita-cita agar damai di dunia.
Anjay, jadi robot. Sekarang, aku akan memusnahkanmu. Bukan? Tidak semudah itu, Rajali. Kau telah mencabuliku manusia jahanam. Coba sedikit aja kemampuanmu. Aduh, Sudah bisa. Aku telah mendapatkan titik-titikmu. Saatnya kau harus kumusnahkan. pukulan. Kurang ajar. Kau telah menyentuh titik cintaku. Terakhir, lawan maut. Bayar hutang. Hutang bayar hutang. Bayar hutang. Bolo ae sote. Sing bener heula ngobrolna carana Hutang bayar aing keur butuh duit. Sing bener heula ngobrolna kela lah. Oh. Ya teh. Ya, urang teh keur butuh duit. Heeh, kaharti terus kumaha deui. Neneangan maneh aing geus ka ditu, geus ka dieu. Teu manggihan maneh. Urang teh ajeuna nagih euy itu si Pak Haji. Lawak ka ayeuna. Soalna urang teu boga duit ayeuna mah. Pak Haji na nungguan di imah soal itu. Yalah. Tempona mah geus we. Minggu hareup. Lah maneh mah kamari poe Rebo. Urang diteang poe Rebo cek maneh poe Jumaah. Ya, hutang maneh teh nya. Loba kacida. Heuh. Urang teh butuh kacida. Hutang maneh teh gede kacida. Hutang maneh teh 7.000. Pang-pang urang can aya duit. Terus ngalik lagi terbuka duit kayak gitu nya. Hampura heula can aya duit. Ini kan minggu hareup, urang minggu hareup tempona poe minggu hareup lah pokona mah poe minggu dibayar. Cik mana eta poe Minggu duit na rek di mana maneh eta? Pan urang teh gitu heula gawe heula gitu. Gawe naon pagawean mah poe molor juga tadi molor dinya. Pan dia batu nulis di sawah. Di sawah teh maik digawe. Jadi rek ya apa pupuh urang minta kepastian ieu mah soalna si Pak Haji aya di imah urang. Sok minta kepastian urang ngomongna ka Pak Haji. Bener gitu nih. Jadi urang teh mung udah gue ku Pak Haji, urang boga utang ka Pak Haji. Kepastian ti urang mah kieu. Geus lah minggu hareup poe minggu. Bener eta teh. Bener pan ek diusahakeun ku urang. Erek jangan heula duit, itiaran heula duit na, digawe heula. Rada kurang percaya urang mah ka maneh teh euy. Geus sok wadul. Cik boga ieu teh naon teh? Jaminan maneh jaminan naon ka urang? Sok boga naon? Teu boga naon teh, Pak? Heuh, teu boga euy. Ripuh hirup kitu mah euy. Kumaha? Pang-pang mah pan ek digawe heula ke teh minggu hareup teh. Ieu we atuh. Arek urang dilunaskeun hutang. Arek. Carana kumaha? Kan dinya kudu jadi tumal. Teu hayang teuing. Hah? Teu hayang teuing. Nah, pan amih udah malu lunas ieu mah Gusti. Urang teh geus bingung si Pak Haji itu geus nagih wae gara-gara kita ngurus doma ku Pak Haji, urang teh doma teh kalah dijual. Kan si Pak Haji teh ambek urang lagi mana cenah doma lah teh. Urang teh dibere jatah si Pak Haji teh kan bingung urang. Itu kan dinya gini rumah dahar duitna ti urang. Kaharti. Tapi pan urang erek ngusahakeun ke minggu hareup. Minggu hareup. Yakin? Yakin, saya yakin. Benar, Minggu. Hah? Oh, udah saya main ngelor dia nage. Kala tunggu ya teh. Benar, ieu mah urang mangke dilunasan ku urang minggu hareup. Hah? Dilunasan ku urang minggu hareup. Heeh. Urang ikhtiar heula digawe. Itu pertama teh sabaraha? Kamu di sana mah 7.000 itu 30.000 podo ieu euy. Heeh, satu kali otak teh kudu dibayar. Gampang lah. Rek dibayar minggu hareup.
Ada yang waktu dibayar ya. Pasti dibayar lah. Begitu wae lah. Orang main payah. Hei, baik. Oh, kalau yang mana sendiri. Aduh. Ada dulunya. Dulu ada. Siap lah. Awas yang mau dibayar kayaknya. Ya pasti. Mana mau di kurungan itu tuh diburu kan kayaknya. Pasti dibayar mah mau dibayar lah. Ayo. Wah, aing mah euy. Ngalieur kieu. Gawean eueuh, bisa tiseun, balong teboga, sawah oge teboga. Ngalieur pisan. Kudu kumaha euy. Keur ngeunah-ngeunah ngimpi jebul taya ngeunah si Iwok rasa. Keur rame na ngimpi baja hitam, diganggu. Bertutunuhna keur kopana mah keur raramena. Ayeuna mah sare dewe sugana ngimpi deui lah raramena euy sugan aya kalanjutanana dina ngimpi. Sare dewe. Beneran panggil gini. Kayak heula mah aya naon ieu? Nu ti heula bayar heula utang mana? Yeu. Utang mana? Anu ti heula masa erek beli boboko. Enak ya? Keula komokeun heula utang nu ti heula. Enak mah. Cika pengasaan euy ya. Ilaha bayarna ya. Heula mang masalah utang mah. Urang butuh pisan. Soalnya orang kan dipecat si bos ceking. Da orang ada har karbu. Digusur mau nembak ini jadi cuci segala beak. Jadi orang tekan tegawe mah. Ai karbu nanaonan di dahar ku didinya. Dibayar 2 bulan ke bos ceking. Wayahna lah. Urang butuh pisan euy. Geus lah ngomongna ulah di dieu, mending di dieu tuh di saung. Yuk. Dihandap mah. Urang teh butuh pisan. Kira-kira bayarna. Ngeubeul mang cik urang ge urang pas dipecat si bos ceking. Wayahna we aya ngaranna utang kudu dibayar. Oke bang Ari Samen. Kokona mah teu hayang alasan naon-naon. Kudu dibayar. Yang kayak Ari Samen masuk loba nu mekalan geuning kuat ti mama. Kudu sing bener atuh. Karena Utang teh. Kumaha mang da masageun ge da eueuh atuh. Kira kurang kudu ngajual diri mang da mau apa ieu usaha nu daekeun beli urang. Ngaran-ngaranna utang kudu dibayar. Teu nyaho aing mah. Eueuh alasan naon-naon. Rek iraha sok. Yang teh Ari Samen samen sekolah SD Lo iraha sama sekolah SD teh. parat semester. Sama nanahawan kan si lain teh sekolah ge Di hanteu. sekolah Sekolah di mana si lain? di PAUD Alira. Sok ngaco we. Jeung Bu Omas. Kudu sing inget keur nginyeumna. Urang teh ngabelan ngajual naon keur mere nginyeum ka dirinya teh. Minyak kebetulan aya kayak orang teh kan per ayeuna teh keur ieu keur usaha ngala belut listrik kayak kurang dibayar make belut listrik. Listrik mah kepayu atuh. Payu mah ngaramang jadi mau pas meuli ieu mayar KWH jadi ke belut we. Rek iraha. Ari Samen cuman tahu. Heucing bener atuh.
sudah mana kumaha udah maksakeun oge. Ayo mana sing bener. Ulang ngeureuykeun urang teh. Urang mah kajian atuh. Dititah naon we ngaralunas Mang. Ulah geus ya mama. Lu sekolah kawalungan ka ditu. Naonan di walungan Mang. Ojay. Teu bisa ngojay Mang. Wayana. Aing di walungan teh kawalungan. Ngeureuykeun mah. Mama. Puas. Pokoknya teu bayar hutang. Karena Bejakeun ya ka mama. Bejakeun ya ka mama. Lumayan tapi ini saminggu can mandi. Seger. Puas lah. Bongana ada temayar hutang wae. Jeung ngaheureuykeun deui.